Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1863 nomor 74. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayeuna ieu teh tina kolom pangalaman para mitra. Judul anu kahiji nyaeta baluas keneh. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Sarerea oge kawasna moal aya anu poho kana sagala rupa kajadian keur ngungsi mah. Nyaeta zaman walanda keur ngaraja wisuna di urang. Asana harita teh tahun 1847 kuring jeung indung ngungsi teh ka Singaparna desa Cilumajang. Ari maksud mah nu matak ngungsi ka kampung oge hayang rada aman, tapi ieu mah asa sabalikna. Da walanda teh pohara garalakna kanu cicing di kampung mah. Ari anu pohara di arah-arahna kajaba ti tentara teh nyaeta para ajengan. Kuring ge kungsi nyaksian aenal yakin ngalaman hiji kajadian anu matak baluas. Hiji mangsa di masjid keur jumaahan, nah ari keur harusu salat, ari berebet teh tembakan meuni sakuriling bungking. Ajengan katewak terus ditembak, dikubur harita keneh sampai anana diacungkeun sina kaluar tina kuburan. Atuh puguh wae rakyat teh pohara panaseunana tuluy ngayakeun pamales teu wudu loba walana anu ngajongkeng. Saminggu ti harita di masjid anu kungsi kajadian teh geus pinuh ku nu jarumaahan, najan jong oge kawasna. Tapi jelema teh pikiranana mah cus-cos bae sieun ku bisi rempan ku sugan. Barang dur bedug loba anu ngarenjag. Ku kitu teh mah urut kabur pangacian jumaah tukang oge can kaeusian deui. Repeh bedug ngong nu adan di munara, sorana meuni ngalewung, ditembalan ku nu ngadenge meuni ngaguruh. Lebahaya ala sholah ditembalan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah atuh ari saterusna ari ngong teh aya walanda meuni tarik pisan teu kudu dicatur kumaha buriak ngajalma ti masjid. Sasat narotogkeun maneh lir meunang komando, tapi ari geus lila taya naon-naon. Mana horeng nu adan teh lain-lain singning ngabejaan aya musuh, tapi kawasna tina ngaran cabang pikiran bae baluas keneh urut jumaah tukang. Tamat cenah ya pamirsa, ieu kintunan ti Bapak Nandang RJ Jakarta. Judul anu saterasna nyaeta disangka bedil. Ieu mah pangalaman uwa zaman durdor. Harita tentara urang teh yang hareupan dua musuh nyaeta Walanda jeung Goromolan. Kulantaran soldadu Walanda meh saban poe ngayakeun patroli ka lembur-lembur, nya tentara urang ngayakeun siasat. Ari teu beurang tara marake pakaian dinas, tapi prah we jeung rakyat. Pihak Goromolan deui tungtungna mah pipilueun nyieun siasat kitu. Puguh wae atuh tentara urang rada hese ngabedakeun mana kawan mana lawan. Akibatna beki arati-ati, atuh kaayaan oge beki genting bae. Kitu deui nu jadi rakyat beki kudu pohara waspada deukeut kana pibalayeun. Maklum ayeuna mah saincak saparipolah teh matak jadi curiga. Na maneh asa hareureut bumi alam teh harita mah. Wah mah moal daek ngalaman 2 kali. Aya kajadian anu matak reuwas kanggeusnakeun kieu geura. Hiji mangsa wa tarek nyebor bako ngahajain di teh berang keneh dari sore teuing mah saha nu wani lodong paranti nyebor nyolegreng di solendang. Nah atuh ari keur jongjon lempang mapai galang ari ceger teh surah badil mani asa kana puhu ceuli goloprak lodong mani bencar nguwar
Wa reuas lain di kieu na blug ngalabuhkeun maneh solat tembakan maneh ting berebet ting cariut ting carieng ti pasir kadenge nu surak jeung ting gorowok. Modar oi modar bisa soteh wa nyaritakeun ayeuna harita mah we meuni asa kabur pangacian mana horeng wa teh disangka goromolan da eta make nyorendang lodong atuh baroraah make jeung nyebor bakona nahaon geuringna oge wa teh aya mingguna. Tamat cenah ieu pamirsa, ieu kintunan Bapak Yayat Hidayat otonom daerah tingkat 2 Ciamis. Judul anu saterasna nyaeta kakawasaan pelatih. Waktu kuring keur latihan di Dodik 3 lain Dodik ketang tahun 1860 mah debat entragan kuring teh kaasup lihting kagenap Wamilda anu kiwari lolobana mah babaturan harita araya di salah sahiji kasatuan di wewengkon kawadanaan Pacet. Sakali mangsa latihan teh peuting tur di luar asrama di hiji tegalan anu biasa sok dipake latihan kamiliteran. Jabati eta memang na tempat eta teh pangangonan munding deui. Latihan tempur dipingpin ku hiji lekngan muda jeung genep sersan pelatih. Peuting harita teh sanajan rada ngaruy ari bulan maka tembong reyem-reyem. Kaluar ti asrama henteu dibariskeun lantaran unggal-unggal peleton kudu kumpul di tempat anu geus ditangtukeun. Kabeneran kuring mah indi teh pangpandeurina malah sasat diiringkeun ku pelatih. Dasar panon pelatih mah awas sakitu kuno sejen teu katarage. Leknan muda teh mah bet make nyelang heula dongko nyokot anu ngalemeng hideung. Sangkana geus teug wae yen eta teh tangtu jin gelepet bogana salah seorang pelajar anu murag teu karasaeun geus moal bawa kana bakal mere hukuman kanu bogana. Tapi naha atuh ari celemut ari dolewak teh mani kalem pisan ramo pelatih kanu ngadungkuk teh sing horeng taun munding nu disangka peci teh mangkani ngasaksian ku pelatih-pelatih anu sejenna kuring sorangan hampir teu kuat nahan pisirieun. Kawas nama hayang ngubaran kawirang eta pelatih anu gorowok teh ngagaruan pelajar anu rada deukeut keneh. Hei pelajar, siapa tuh? Coba tolong ambil jing elpet temanmu tuh. Bari nunjuk kana taun munding teh si pelajar anu kabeneran teu nyaksian kajadian tadi ujug-ujug ngawalon. Siap. Beri terus ngingki kana gundukan anu dituduhkeun ku paleknan ari kop ari celemut deui bae mani nyocol pisan. Geus kitu mah paleknan seuri. Bagus kamu, selesai. Tamat ya pemirsa. Ya kintunan RS Heri anggota staf 313. Judul anu saterasna Mimma Laharo. Da eta kasakit nurun ti batur di sakola aya pageuh sanajan kuring ge penasaran we sugan mah mun teu kitu teh. Harita teh tanggal 11 Juli 1863 kuring keur tentamen bahasa Arab. Biasa teh harita tanya ka babaturan teh sok tara bari luak liuk curug diantelkeun kana tarang siga nu heueuh keur ulang mikir soal dibaca rada tarik padahal lain ngilo soal tapi nanyakeun asa mokaha deui da ceuk itungan dosen anu ngawas teh piraning ajengan kuring nanyakeun teh lain aksi ku bahasa Jerman da moal kahartieun ieu tah ku Kiai Haji nu ngawas teh cek sangkaan mah keur jongjon guntreng lar dosen nu saurang ngaliwat kagigiran kuring tapi nah eta dosen teh eureun tuluy ngagutrut nulis dina meja lewasna pisan mah make diselang ngareret heula ka kuring bari mesem kuring ngadeg-deg lantaran sidik eta dosen teh nyampurkeun ka kuring geleser ramona kana kertas pagawean kuring dirampas cek hate lapur ieu pagawean teh dicokot kesang badag ngucur tina tarang kuring peureum miceun ka era ari brai bentak lalaunan kebog teh lantaran pagawean teh aya keneh teu dirampas geuning ngan aya kertas sacewir ditulisan ku kuring dibaca upami naroskeun ulah tarik-tarik teuing bilih aya pacul dina bilik sareng eta teh sanes Mimma Laharo nanging memelihara sing horeng kuring teh salah nurun tina pagawean batur atawa salah ngabarisan. Maklum batur nulisna ku aksara Arab gundul kuring
anu ngabarisanana tamat cenah pamirsa ieu kintunan Sabit Karata Legawa IAIN Ciputat. Judul anu saterasna macana ge ditalar. Dina poean pangeling-eling geus biasa urang teh ngayakeun raramean kamonesan jeung sajabana ti eta. Atuh pagar-pagar bareres, bilik-bilik barodas, kaca-kaca meni palus-alus pamodel-model. Kitu deui di tempat kuring nyaeta perkebunan pasir langkap. Jalma keur meujeuhna ngadangdanan kaca-kaca dipapaesan ku buah-buahan jeung daun caringin. Lian ti dipapaesan eta kaca-kaca teh meni reuncem ku aksara cetna warna-warna. Maklum atuh kana maca nulis teh ayeuna mah geus pada bisa sasatna. Kapan PBH dijalankeun pohara soson-sosona kuring oge harita teh keur naksir kaca-kaca hareupeun imah bisi aya keneh kakuranganana jeung bisi aya aksara anu kurang pantes tapi asana geus meujeuhna jeung eces deui ngejeblag hari ulang tahun kemerdekaan RI ke 28. Ari keur anteng-anteng kitu jol aya pemuda nyampeurkeun reg eureun ngajanteng taksiran maca aksara anu ku kuring keur diteges-teges teh. Nah atuh ari ngong teh dibaca tegas teu nginjem ceuli pokna teh perkebunan pasir langkap. Dasar geus apal papasir langkapeun maca hari ulang tahun oge mani ditalar bae pagarkeun teh perkebunan pasir langkap. Tamat cenah pamirsa ieu kintunan Abasari perkebunan pasir langkap Cibadak Sukabumi. Judul anu saterasna Salah Harti. Ieu teh pangalaman basa kuring ngajar di SGB Aceh. Ari sobat medok papada guru deui teh aya tiluan. Nu saurang ti Medan, saurang ti Padang, ari nu saurang deui mah urang Acehna pisan. Sakali mangsa babaturan urang Medan teh nyelang heula ka pasar sabot istirahat. Kuring mah jeung babaturan ngarobrol di kantor. Teu lila anu ti pasar teh lumpat ka jero bari haruha hareho. Sadatang ka kantor terus kikirab kawas hayam tas ngupuk heg pakeanana diamban unggas ingus kawas anjing keur nyusud. Di luar barudak rame seleserian bari katarang ngabring ka kantor kadenge ting jorowok Pak Guru bau cenah bari terepeh seleserian. Lantaran watir ka babaturan bisinya awakna atawa pakeanana bau kuring keluar bari nanyakeun ka barudak naon sababna babaturan teh disebut bau kumaranehna. Ari jawabna teh enteng pisan cenah pihartieunana teh Pak Guru mawa kalapa Pak Guru bau teh pantes da babaturan teh di pasarna mawa kalapa sagala keur engke masak sing horeng salah paham. Maklum cicing di Aceh kakara sabulan harita teh. Tamat deui cenah pamirsa. Judul anu saterasna Kapaksa Luncat. Ieu ge pangalaman kuring waktu di Aceh. Kuring jeung bojo mah moal poho-poho kana kajadian eta teh. Ari bojo teh memang urang Aceh, moal dicaritakeun cara-carana nepi ka hasil mah ngan caritana ka waktu kawin teh sabulan deui. Nurutkeun adat di ditu kuring jeung pibojoeun teh geus teu meunang papanggih. Atuh puguh ulet tadi rerejengan jeung sagulung sagalang. Maklum jalma kaayeunakeun heug dikered sabulan teu meunang amprok siksaan batin tah. Dasar kuring mah urang Sunda kana adat kitu teh teu pati muhit. Ceuk itungan sugan moal dosa ari nepungan sakali wae mah. Kacaritakeun kalawan dirikipan kuring geus aya di imahna ngobrol harewosan da maling teh. Harita teh bisa minggueun deui ka kawin. Keur jongjon ngobrol nah atuh ari brudul teh kokolot-kokolot anu rek nguruskeun kawin. Manehna sepak bakat ningku sieun, kuring ge kasima lantaran era sieun kaperego. Bisa kumahan teuing wirangna mun kapanggih teh. Kudu lolos ceuk hate, tapi cilaka lantaran karereanana imah panggung di Aceh mah jabat di panggungna luhur aya kana 3 meterna teh pantona ngan hiji. Pendekna asup kudu kadinya bijil kudu tidinya. Mangkaning anu datang geus nampeu kana tangga. Antukna nyarita ka manehna yen rek luncat tina janela, tapi manehna teu mikeun lantaran sieunun kumaha onam maklum sakitu luhurna.
Sabot mikir jeung parebut siasat geus kadenge manten aya sora suku mancat kana tangga. Teu loba carita kuring naek kana bang barung jandela kejeleng luncat. Teu kuhan teu bet aya aki-aki di pipir anu nyahoeun kana lalampahan kuring. Malah lain ngan sorangan tapi aya tiluan. Maling, maling cenah cek eta nu tiluan teh. Teu rea urusan deui kuring ngancis rek norobos ka jero kebon, tapi kuring dibaruru ku eta nu tiluan teh direjengan sing horeng pimitohaeun. Tamat cenah ieu pamirsa. Ieu kintunan Apidia SMEF Negeri Bogor. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.